Itu para netizen seur anu teu acan kahartoseun, seur nu teu acan terangeun maksad-maksadna bahwa mang tah 300.000 eta teh anu perkawis video anu masak mayar masak teh nu eta ning sempet viral bosku nya. Cenah 300.000 teh mahal teuing gitu. Di abi mah cenah bahkan cenah aya anu sakali tuangna teh 4.000 cenah. Aya nu sakali tuang nate 5.000, aya nu sakali tuang nate 1.000 cenah gitu. Aya urang sabaraha atuh sakali tuangna ye. Lamun diitung-itungkeun, mun ceuk urang nya mangnya disakalikeun memang rada seueul. Biasana ge lamun nu disakali-sakalikeun mah seueul asli. Ciga urang ye anyar kawin, ceuk batur tapi da urang macan kawin nya. Cenah lamun marawanan teh malam pertama teh sok seueul cenah kitu lamun disakalikeun, tapi lamun lalaunan mah henteu. Ya, sarua mayar masak ge nya. Lamun sabulan ya. Lamun sabulan 300.000 teu jeung beas ya. Ceuk urang mah kabilang mirah, murah meriah ceuk urang mah asli. Lamun urang ngobong ya di hiji kobong 300.000 sabulan. Nanti mayar masak acisna, beasna jeung listrikna teh 300.000. Ya, 300.000. Mahal apa murah? Murah ceuk urang mah bosnya. Jadi eta teh lamun dihitungkeun teh siga kieu. Pangna siga kitu teh. Lamun acisna ya, acis sakali tuangna Rp2.000 sakali tuang. Berarti isuk tah. 2 kali di dieu madarna, isuk jeung sore. Isuk 2.000, sore 2.000 jadi 4.000 berarti saharina teh 4.000. 4.000 dikali 30 poe sabaraha? 120.000. Sok hitungkeun kalikeun. Gitu. Ini eta jadi 300, pan eta teh 300 teh teu jeung beas, betul manu jarauh ditepekeun. Ari biasa sabaraha ning jadi 300 berarti 180.000. Nya tina sabaraha hargana di dieu teh nu ngecalan anu 11.000, aya nu 12.000, aya nu 13.000, bahkan aya nu 14.000, 15.000 ka ditu beas teh saleterna teh. Tah abi nyanak anu saleterna 12.000. 12.000 dikalikan sadeka setengah 15 liter 12 kali 15 180.000 berarti 180.000 ditambah nu tadi teh 120.000 300.000 piraku mahal segitu cek urangnya sabulan seueul lamun disabulankeun teh disakalikeun mayar sabulan teh 300.000 langsung jeleg-jeg mahal emang seueul. Tapi lamun urangna dicicil mah moal mahal teuing saminggu ningang sabaraha berarti ningang duit nanti 30.000 berarti 2 minggu 60.000 3 minggu 80.000 4 minggu 120.000 moal seueul lamun dicicil gitu mah kan kumargi di dieu mah tiap tanggal hiji kudu bayaran maka disakalikeun ciga seueul padahal mah henteu teh sabulan piraku 120.000 gitu saalit atuh sakitu mah omnya. Eueuh nu mahal-mahal lah murah cek urang mah nya teh kitu mah kabilang murah bahkan di batur mah aya anu sabulan teh 600.000, aya nu gope 500.000, aya nu 700.000 bahkan anu 1 juta sih teh. Di mah 100.000 aing gaji buta bos. Cenah hooh da cenah babari cenah budak mah teu nyaho ngala duit kumaha hesena lain teu nyaho ngala duit hesena kumaha. Belaan kesang teh sesang panas dikaluarkeun ngabelaan anak pamajikan teh gitu pasina ge anu jadi kolot pas mikirna anu teu mikir mah gitu anu mikir mah moal da meureun urang mondok teh butuh biaya urang mondok teh meureun da butuh dukungan nu jadi kolot cek dina kitab talimut talim oge lamun urang ngaji eueuh dukungan anu jadi kolot nyarek siga kumaha sok urang dikobong kecuali urangna meureun jalamana meurih gitu kakobong teh hayang nya ongkoh ngaji ongkoh hayang gitu dan gitu bahasana ngaji teh hayang tapi teu boga bekel tapi urangna aya jalan gitu jalan naon jalan eta teh berusaha sendiri eta mah deui nya ge berarti itu laisal fata mayakulu kana abi walakinal fata mayakulu ha anada gitu. Jadi jangan membanggakan kedua orang tua kita tapi harus kita sanggup berkata inilah aku inilah prestasiku sehingga gitu bos. Jadi kudu kuat lah letik cek urang masa gitu mah bosnya letik asli letik pisan 300.000 mah piraku teka sanggupannya 300.000. Astagfirullahaladzim dah hese jang cina amang mah duit teh dah emang ari
Ari amang budak bener hayang ngaji mah tadieu we bawa ka Cibadak. Ari budak bener hayang ngaji ku hayang bener ngaji mah ka dieu bawa. Kayak lamun geus ka dieu dibawa gampang, teu boga duit mah gampang, kayak di dieu mah dinaonkeun kitu nya, nu penting budak ngaji gitu. Ngaji teu boga duit mah ka dieu mah teu jadi masalah. Tapi lamun urangna boga duit tapi hayang di dieuna teu iuran gitu jadi masalah eta mah gitu. Teu boga duit tapi hayang ngaji bawa ka dieu. Teu jadi masalah eta bawa ka dieu naon ke di dieu mah nu penting mah ngaji budak mah gitu. Ditanggung jawab omnya, nu penting mah budak daekeun ngaji da geus hese ku zaman ayeuna teh budak teh ngararaji teh kitu hayang ngaraji teh geus hese pisan. Hayang teh ulin nongkrong di jalan kitu gaul jeung batur memotoran memobilan kitu jeung awewe kitu harayangna teh aya namanya geus hese matakan ku zaman ayeuna mah budak daekeun ngaji geus alhamdulillah kitu ngan mun amang teu gaduh gitu jeung bener ku teu gaduhna teh budak tapi budak hayang ngaji canak we ka dieu soke ku abi diserlokeun gitu nya. Tah gitu Mang, tiraku 300.000 nya lah insyaallah. Tah eta piraku mahal-mahal ting sakitu lamun mahal ku abi bakal dikurangan. Lamun mirah ting ku abi moal geus sakitulah. Ek mirah ek mahal ge. Kurang nambareun ditamahan ku abi kitu. Tah kitu amangnya eta perkawis nu eta suara nanyakeun wae eta 300.000 mahal ting lah kitu geus sakitulah. Pokona bos geus lah pokona sap-sap.